Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang, yasana Asep Gun Majalaya. Atuh dulur Barani sadayana sataacan Kang Yus ngalajengkeun carios dongengna bawi raos tunda siapunten ya tina sanes-santen kehilapan kakiranganana imati pangarang imati Kang Yusnya mudah-mudahan katampi wae kalayan kabingahan atuh supados nyangkolong kana waktos sementawis ngintunana dikumkeun heula mangga geura tatan-tatan siapkeun lalawuhna siapkeun koplaina ududna hahaha kabarayun sadayana der kurang ajar sia. Kodar, ontong ngerakeun deui sia. Kira aku si lain kudu medok ku bebenyit keuyeub anu jiga kitu. Aya udang deui sia. Kaluarkeun sakabeh pangabacus teh. Ajian si lain anu dianelkeun ku si lain ayo. Maju deui. Montok sunga seungir jiga domba jalu anu keur ngambuan bujur domba bika geus deuleu. Ceuk anu pangkolotna nu tayalian eta teh si Barong teh ya. Kalaka nyarekan ka baturna anu geus ripuh saperti kitu teh teu gana-gana wani narajang garaga seta. Dulur Barani bener we kawanina jeung kakuatanana si Kodara teh sanajan bari awakna kayaan geus baloboran ku getih oge manehna bisa hudang deui tapi katempona oge kuda-kudana geus teu pati ajeg. Leungeunna harita anu kencat terus nyobakan tatu dina dada katut beuteungna anu karasana beuki nyanyautan jeung peurih ditambah ku panas deui. Beungeutna katara pupuringisan. Atuh raka seta ukur ngajanteng merhatikeun polah nu jadi lawana. Kalawan melong oge nyatana kaki Barong bari pok nyarita. Polah ngomong unggul atuh hayo maju sakalian jeung anjeun. Meh tereh kuring ngaregsekeunana. Urang ajar. Cuman dagas ya. Wani-waninya capek jiga kitu bangsa sia heuh. Maju jeung aing he. Kodar mundur sia. Keun ku dewek ieu mah. Urang ponsiaran jelema kieu mah. Cacap nyarita kitungan sebut bae Dulur Barani. Dua pereupna ngadius sacara babarengan rek neubag kana dada raka seta. Ting jurus nanahaon Dulur Barani. Jiga nama jurus kemar anu harita dipetakeun ku si Barong teh ya. Nganu jelas malain jurus anu atah ada tuh. Tangtuna geus dieusi ku tanaga jero anu leuwih
ti satengahna. Sabab harita ku Rakaseta geus karasa angin sameranana nepikeun ngangahiung atuh. Rakaseta mireungeuh teungeulan ieu musuhna anu lain atah-atah pangabisana. Laju manehna ngakilekeun awakna kagiger plos Dulur Barani. Dua pereup teh anu tadi dek ngakan dadana teh ngeplos. Kalayan rikat naker Rakaseta ngaragrageun badana ka handap. Kituna teh cakaran jurus ulin maungna ngahancakana beuteungna ieu Ki Barong. Anu mana dua cakar leungeunna teh mencak kana dada jeung beuteungna pisan kalawan teu bisa disinggah. Koet langsung kena kana awak bangsat sia. Dulur Barani sadayana Rakaseta kaget atuh ku kekuatan ieu awakna si Barong sakitu kumanehna sarua ngalawanan si Qadar tadi ge make jurus eta ngan si Qadar mah doang awakna teh kulitna teh. Ari ieu mah teh cecel teu bocel atuh. Samalah harita teu katiten kumanehna sabab kadua pereup lawanna anu tadi nyeleuber teh jadi notog ayeuna mah ka handap nuturkeun awakna anu keur posisi depong. Ku kituna Rakaseta udah ngapikeun mundur manehna ge sarua leungeun duanana dipake nakis atawa nahan dua leungeun anu ngaran si Barong teh anu rek nyamer notog ka manehna. Duk duk dos. Waduh. Dulur Barani si Barong awakna nepikeun ka ngajaul atuh melenting ka tukang. Anu saterusna sukuna ngajarig jeung sababaraha lengkah ka tukang. Sedengkeun si Gobang atawa Rakaseta harita katingali deku. Dua pereupna dianteulkeun di kana taneuh. Bangsat kurang ajar sia. Awas ya. Hiat. Dulur Barani teu lila deui mikir. Anu mana ye si Barong nempo Rakaseta anu keur ngadepong teh nyangkana mah meureun kuda-kudana encan sayaga. Tapi ijiranana ieu si Barong teh nyalahan. Barang dua pereupna rek nepi kana sasaran. Ciri Rakaseta nyaho-nyaho geus eueuh tina tempatna deui. Atuh puguh we. Dua pereupna anu geus dieusi ku jurus anelanana teh anu ngagunakeun tanaga hampir sapenuhna teh Dulur Barani ngeplos poos teu keuna kana sasaran sabab Rakaseta ngagunakeun jurus pangalmui. Tapi anu mana eta teungeulanna teh laju keuna pisan kana taneuh. Bener-bener hebat teungeulanna pereupna. Ieu si Barong teh da eta we taneuh anu kakeunaan ku teungeulanna langsung amburasut ka luhur. Tapak nepikeun ka nyeglok atuh jeung gorowong jika tapak meunang ngagali sugan mah. Jabak katampo ngelun haseup hideung nandakeun yen teungeulanana ieu Ki Barong teh lain teungeulan biasa. Teu kabayang lamun keuna kana awakna si Gobang. Geus tangtu nasibna moal beda jeung eta taneuh. Laju Dulur Barani ieu si Barong teh malik deui ka Rakaseta bari pok nyarita. Ya geuning saeng oge aya pangabajus euy kunyuk. Tapi ulah waga ados ya deuleu. Sakitu mah can sadai gogona. Hayu urang toleykeun deui sia tarung teh. Sameme sia dipodara sok kaluarkeun rasa kabeh pangabisa sia teh geura bijilkeun ka dewek ayo. Ditadah ku dewek. Mesia teu modar dina kaayaan panasaran. Ceuk si Barong nyarita kituna teh bari renghap ranyung. Sabab harita jero hatena mah manehna ge ngaku yen lawanna nyatana anu budak ngora dihareupeunna lain lawan anu enteng atuh. Kapan kabuktian awak si Qadar ge nyatana baloboran ku getih keuna ku cakaran eta jalma. Pok Rakaseta ngomong atuh. Nyasok we atuh. Ulah ngalobakeun teuing huntu atuh baraya. Rek kumaha ayeuna yeuh? Rek tuluy moal gelut teh atawa rek ngaliwet. Aduh lapar lieu teh. Tembak Rakaseta supaya musuhna ngarasa nafsu asa dilecek ku manehna. Bangsat, rasakeun yeuh si teluh bodog dewek cadu kudu ngambi deui kana waranggana yeuh. Lamun can ngabinasakeun lawan saperti sia. Dulur Barani kituna teh bari langsung ngahambatkeun bodogna. Anu disebutan nyatana si teluh cenah.
Harita ngarah kana beuheung Rakaseta dina gerakan anu kacida cepetna. Atuh badan Rakaseta harita ngajaul milepas ka luhur siga maung nu loncat we. Memang keur ngagunakeun jurus ulin karuhun maung ngrekeb mangsa teh. Waktu Rakaseta keur aya di luhur mana dijeker suku katuhuna kana pigelang leungeunna anu dipake nyeklan bedog lawana. Tapi lain dikagetna jeung reuasna pikeun Rakaseta sabab bedog anu nyeleber anu satadina digas kana beuheungna teh harita jadi malih ka luhur mapag sukuna anu geus sajebrol-jebrol keur ngahancak kana pigelang leungeunna tadi. Kalawan teu mikir deui Rakaseta ketak narik di sukuna ka luhur jumbalik cele. Badan Rakaseta teh geus ngajega deui dua sukuna geus napak di kana lemah. Sedengkeun si Barong harita awakna jadi titetolonjong atuh ka hareup sabada sabetan bedogna nyamos pikeun anu kadua kalina. Tapi geus kieu langsung ngalik deui. Bangsat sia. Cenah bari ngajega deui. Bedogna dipalangkeun di hareupeun dadana. Beungeutna katara beureum pacampur jeung seber oge ku nyaksian katapisan lawana anu memang di luar panyangka manehna. Tong loba paos wae baraya sok buru maju deui. Bangsat. Sia montong babalicatan wae atuh. Ayo lawanan dewek. Bijilkeun pangabacus sia sok naon deui. Oge kaluarkeun pakarang anelan sia mun boga mah. Cek si Barong tungtung nama jadi amek nyedek tenaga mideknya. Amakanana rengha peranyuk bangun anu capenaker. Pakarang naon atuh? Panteu make pakarang ge anjeun geus ripuh, kau make pakarang atuh. Kuring mah teu buka pakarangna naon? Nya kudu kumaha atuh ari gelut. Apa nu kuring mah tadi ngaradenan panrajang sabetan bedog anjeun. Nah atuh mun ka eueuh kabisa geuning. Ongkoh ngajak gelut tapi teu bisa ngamainkeun bedog-bedog acan lah. Cocolek tarasi dipake pakarang atuh baraya. Rakaseta ngeyehkeun supaya matak panas kadengena ka si Barong. Hedan mudug. Yuh dewek teh jawara anu moyan deuleu. Kodar ka dieu sia. Ngayedog wae gelo. Caca kudua nyemang keluk teh bangkawara teh yeuh. Kituna teh bari ngareret ka baturna nyatana si Kodar nu harita keur ngajanteng. Bari masikeun nyeklan dadana anu karasana nyanyangutan. Tapi sanajan kitu oge mana teh burung nyampeurkeun kepala bah si Gobang. Siap Kang. Urang haja kudua antum mani podaran yang mangkaluk ieu pantut mah. Tadi bere omer deui. Pokna bari seret ngalugas di bedogna. Tadi kungsi meseng teh ya. Satuju ayo. Ulah kagok kaluarkeun masing-masing ajian anan orang duaan. Cek si Barong nganduanana rakatak dulur. Leungeun katuhuna anu nyeklan bedog teh diacungkeun ka luhur. Sedengkeun leungeun kencana nyampai dina lebah siku leungeun katuhuna. Katempo bedog anu keur dicekel jadi ngageter siga anu lilinieun. Sajabati ngageter teh dulur ngabijilkeun haseup atuh. Ngaleuweun dina leungeunna teh cing cirining make tanaga batin nu kacidarohakana. Anu mana harita kene bari jeung ngagorowok wanana meh bareng. Hiat modar sia setan modar. Bareng jeung ngagorowokna si Barong jeung si Kodar. Dina waktu anu babarengan langsung naraja ngahambatkeun bedogna ngarah kana badan Rakaseta. Kalawanina kacepetan anu kacidarohakana. Siat cileng les. Jirim Rakaseta alias si Gobang sakicep geus eueuh dina tempatna. Anu ngajadikeun dua sabetan bedog lawana dengan ukur pating Arius pating Darius dulur ngahakan tempat nu kosong. Pikeun kaduanana pating haruleng jeung culang cileung. Di dieu ya kuring mah baraya. Cenah di tukangeuna aya sora. Harita si Gobang geus ngajega dina leungeun katuhuna anu geus nyekel hiji pakarang nu taya lian ti Gobang naga welang. Lobang kabuyutan. Cahayana hideung oge hurung
anu ngajadikeun dua lawana daek teu daek jadi unur-unuran. Ngarasa kaget jeung sieun anu pohara. Saenggeus sadar yen lawan anu keur harita di sing hareupan teh taya lian ti si Gobang. Jawara pilih tanding anu salila ieu geus jadi kacapangan para jawara jeung jago-jago di satatar wewengkon di tempat eta. Memang najan acan kungsi jeung manehna adu hareupan langsung, tapi ngaran si Gobang teh geus kasohor turut padami kagigis ku sakumna para jawara, malahan pan aya basa teh sok dileuwih-leuwih teh. Ieu nu ngajadikeun seberna ieu dua jawara anu katelah si Kodar jeung si Barong. Atuh boh ti kalangan anu lempeng, komo kalangan anu garoreng mah. Si Gobang nagawelang teh memang ngajadikeun sakabeh jawara jadi pada muji ka manehna jeung ngarasa gigis ku manehna. Sabab ku ngadengena bejayan si Tergos Hideung anu kawilang jawara kahot ge bisa dirubuhkeun cenah ku jawara ngora anu ngaran si Gobang. Waduh, cilaga atuh euy. Baingan. Anu ku urang dilawanan teh si Gobang geuningan euy Kodar. Hah, ditulikeun ge kalaka mata cilaga ieu mah. Urang duaan. Keur waktu ayeuna moal mampu yang ngayonan kana kahebatanna eta Gobang. Samalah ilmu bela dirina ge sakitu rohakana, komo geus nyekelan Gobangna. Hayu mabur. Ceuk si Barong Anu ngarasa geus teu untupan manehna ari kudu ngayonan Gobang kabuyutan anu harita keur diabarkeun ku Rakasa eta. Teu ngangkekeun dengan berengbeng bae manehna duaan teh. ngagunakeun jurus lengkah 1000 teh ya bari jeung paretot ya patpet-pot teh ku hanteu dina bujur rabijil. Dulur barani Rakasa eta nempo musuhna lompat, manehna merik. Anu mana harita Rakasa eta teh ngagunakeun jurus mau ngrekeb mangsa. Anu kacida cepatna atuh. Keur lumpat teh nyaho-nyaho eta pundukna si Barong jeung si Kodar teh. Kacerak ku leungeun ieu Rakasa eta. Saterusna didanghakeun ngan kedebut weh dibebeutkeun satakerna nepikeun ka ngabebengkang haharegungan. Puguh we leuwas nu taya di kieuna. Nah jawara teh ngadan malabur deh. Mantong ngaka kabur jawara. Aduh. Aya nu kudu ditanyakeun ku dewek ya. Rakasa eta nyaditana teh bari jeung ayeuna mah ditujukeun ka duanana. Ampun Jang Gobang, kuring mah teu nyaho sugan teh sanes si Gobang teh anu jadi lawan kuring teh sakali diampun, kuring mah hayang keneh hirup ulah dipaehan. Nah, dulur barani. Ceuk si Barong bari teu sirikna jujungkelan hayang dipikarunya ku si Gobang. Anu harita masih keneh nyekelan Gobangna. Saha anu rek maehan atuh beurina ge. Dewek mah dek tumanya kasih laing duaan. Lamun ngajawab anu bener kakarak pu dewek moal dipaehan. Tapi lamun teu ngajawab nya ieu si Gobang bakal ngadahar di mangsa meureun. Bakal jadi tumbal di tempat ieu, ngerti? Oh nya Gobang bade naros naon? Dek nanyakeun naon, beuh. Tadi basa mimiti dewek ka dieu dewek nanya naon ka saya duaan. Sok jawab. Naon maksud jeung tujuan aranjeun pangna luha-loho ka ieu lembur teh. Jeung dewek yakin si laing duaan pasti aya maksud jeung tujuan anu teu hade. Dulur barani. Ceuk Rakasa eta ngahaja ngomongna kasar kitu teh nying sieunan. Jeung aya duak dewek sagala rupa.
Sakedapan mah atuh si Barong teu waka nyarita kalaka ngahulang jiga anu keur dipikiran. Elah eleh, nah kalaka jarempe. Sok jawab. Hayo ngomong. Cek si Gobang bari melotot. Kitu teh bari jeung Gobang geus siap diacung-acung. Nya. Sabenerna mah kuring teh tapi kuring ulah dihukuman nepi ka dibayannya. Coba kuring mah ukur ngajalankeun tugas. Sok nyarita anu bener. Tugas ti saha? Tugas naon? Cek Raka Seta deui tu manya panonna neuteub seukeut ka si Barong jeung ka si Kodar anu hate si Kodar mangan ukur ngeluk teu wanieun neuteub ka Raka Seta. Kuring duaan jeung batur kuring ieu si Kodar memang nu salila ieu nu sok ngalarat ka lemur-lemur. Ari tujuanna nyaeta kuring jeung batur kuring teh ditugaskeun kudu jadi guru pikeun nyulikan budak parawan ti unggal lemur. Reg atuh si Barong teh nyaritana ngarandeg. Beungeutna katempo dangah ka luhur teh naon nu aya dina jero pikirna. Jadi jelasnya anu salila ieu nyulikan budak parawan di lemur ieu oge sia nya nyoboga lakuna teh. Ari kitu mah nya. Terus saha ngaran guru si lain teh? Jeung keur naon make jeung nyulikan budak awewe meni salawaloba kitu? Tanya si Gobang deui beuki penasaran. Nya rumasa kuring pisan anu nyulikan budak parawan di lemur ieu oge. Duaan jeung batur kuring. Atuh ngeunaan keur naon-naon nama kuring teh apa? Da guru kuring teh kungsi nyaritakeun. Guru kuring mah ngaranna teh Bah Badawi. Cicingna di leuweung hieum kiduleun kawah Kamojang. Cek si Barong antuk nama balaka ngabejakeun satarabasna ka Raka Seta. Oh, itunya. Hiji deui. Pertanyaan ti dewek. Ayeuna kumaha kaayaan eta budak-budak awewe anu geus diculik ku maraneh teh? Sabaraha urang anu geus diculik teh? Araya we di ditu udah henteu dikukumaha. Malah tuang sareng pakaian ge biasa we disadiakeun. Kabehanana ge aya 8 urang anu genepan ti lemur ieu. Ari anu tiluan deui mah jauh ti gunung. Ting lemur naon ngaranna mah poho deui teu nyaho. Memang sabaraha urang anu dibutuhkeun ku guru si lain teh? Geus aya kersaapan tadi geuningan masih keneh neangan keneh. Ari cek si Abah mah cenah kudu pas 20 punjul hiji. Oh, hartina salikur atuh alias 20 hiji. Keurna nahaon muni loba-loba teuing. Wah, kitu sarua jeung si Teregos Hideung keur salat hiji ilmu. Cek si Gobang nyaritana bangun nu ditujukeun ka dirina sorangan. Duka teuing atuh pala bade nya nama kuring mah darma ngajalankeun tugas we ti guru kuring. Cek si Barong nyaritana bari tetep tungkul. Serab ku pangabaran si Gobang. Komo nempo Gobangna mah nu masih keneh hurung beuki we kekompodan. Dulur barani. Atuh Raka Seta pok deui nyaita. Geus atuh ari kitu mah naon? Jig baralik deui ngan omat ulah wani-wani datang ka ieu lemur. Sabab lamun anjeun datang ka ieu lemur duanana ge moal disesakeun tah awak teh. Cek Raka Seta nyingsieunan ka eta 2 jalma. Hatur nuhun. Dulur barani. Atuh geus dikitukeun mah ieu si Barong jeung si Kodar teh init ngajauhan Raka Seta. Ayeuna mah lumpangna teu bari lumpat. Nyala sewe komo si Kodar mah datatu awakna. Leumpangna teh bari sasampoyongan init ngidul laju eueuh ngengkol kahalangan ku tangkal kai. Atuh sabadak ditu mah dulu barani brul we atuh PRT jeung urang dinya teh nyampurkeun ka Raka Seta. Laju diterangkeun ka PRT sakumaha tadi cek omongan si Barong anu rumasa nyokotan barudak atawa nyulikan barudak di ieu lembur.
Dulur barani nusaati kanca dangu nusatuhu baraya nusatia gancang na carita akhirna masa geus meunang keterangan anu jelas ti Rakaseta anu sakumaha tadi cek si Barong teh nya Rakaseta teh saterusna jeung kabeh warga kaasup Pak RT sararea malulang ka lembur ya baharita teh waktu geus hampir reup-reupan sakedeung dige deuk nyincak wancina magrib sabada ngalaksanakeun ibadah salat magrib Rakaseta teh terus wiridan zikir tawasul ngadagoan datang waktuna Isya sanggeus datang waktu Isya nya ngalaksanakeun salat deui atuh beres salat manehna ngoloyong nyampeurkeun ka pertengahan imah didinya geus ngariung sababaraha urang warga anu dipupuhuan ku Pak RT ge Rakaseta diuk gigireun Pak RT pok nyarita dibarungku manggut ka sakabeh nu araya didinya hatur nuhun ka sadayana wargi anu kersa silaturahim nepangan ka abdi. Alhamdulillah perkawis kajantenan nu nuju karandapan ku sapalena wargi anu aya di lembur ngeunaan murang kali istri anu ngiles teu pupuguh teh ayeuna perantos aya lalatan saparantos tadi sonten teh disarengan ku Pak RT sareng wargi-wargi nu sanesna. Ih yang Rakaseta anu kedah nganuhunkeun mah bapak jeung warga urang dieu atuh tadi teh anu can terang kana kajadianana kieu yeuh kajadianana tadi sore teh baraba teh ku Pak RT teh dicaritakeun kajadianana ngeunaan 2 jalma anu luha-loho ka lembur nepikeun ka meunang kateranganana ngeunaan barudak awewe nu dicarulik teh tadi. Tah gitu kejadian tadi sore teh kuring jeung Mang Darja oge jeung Jang Sardi milu nyaksian jadi cinek nama barudak awewe anu areueuh ti lembur urang sababaraha deui ka tukang teh bener geuningan aya nu nyulik ku hiji jalma jahat nu nitah ka anak buahna nu tadi. Cicing teh di mana cenah Jang? Pak RT ngareret ka Rakaseta di leuweung hieum saurna mah pamit rapat mah lumayan tebih ti dieu mah rupina tapi wios lah engke sakedap DG abdi bade mangkat ka dinya ceuk Rakaseta naneuskeun ari alusna mah ulah peuting-peuting atuh ka dituna Jang bahaya sajabat ti loba sato-sato galag teh di leuweung eta mah kasohor panonoban para siluman jeung jurig-jurig barakasakan isukan deui atuh ceuk Pak RT rada salempang ari kudu ngidinan Rakaseta indit ka leuweung eta mah dina kaayaan peuting nya Jang isukan we lah apanan cenah tadi ceuk Pak RT oge ari barudakna mah teu naon geuningan nya maksud emang teh barudak awewe anu dicarulik teh pan teu dikukumaha cenah ngan dikerem hungkul. Mang Darja sapuk jeung anu diomongkeun ku Pak RT teu sawios Mang oge Pak RT atos biasa da abdi mah lumampah wengi-wengi oge raos wengi puguh sajabat titiis hawana teu panas saporos siang keun we atuh urusan seueur sato galak mah sareng jurig adanah bisiluman mah maknya urang kasabat makhluk anu pangmulyana kedah sieun ku siluman nya mudah-mudahan we ditangtayungan ku pangeran ceuk Rakaseta keukeuh kana patekadanana. Tuh Pak RT jeung nu lainna oge teu bisa ngahalang-halang deui ade geus puguh kitu mah salarea ngan saukur bisa ngadoakeun sangkan ditangtayungan ku pangeran. Hajur nuhun pisan Ujang Gasep Ujang geus daek bumela pikeun nulungan ka rarabat nu tumiba ka lemur ieu khususna Ujang rek nyalametkeun anak emang duh tos saminggu kaliwat leungit budak emang eueuh di lemburna teh nyeta meureun aya nu nyulik atuh emang ngawakilan nu lainna anu budak awewena sarua dicarulik ku eta jalma jahat
ngaturkeun rebu-rebu nuhun pisan ka Ujang. Pamudah-mudahan sagala anu dirancanakeun ku Ujang dipasihan kalancaran. Ujang cing bisa mawa deui eta barudak ka ieu lembur dina kaayaan salamet. Emang jeung anu lainna oge ukur bisa ngadoakeun, teu bisa turun langsung maturan ka Ujang. Saurang anu aya di dinya nyatana anu budakna teh leungit. Nyarita teh sakapeung bari kekereceman nahan piceurikeun anu nyedek tina ti corona. Oh, teu naon Mang. Oge sadayana eta mah parantos janten hiji kawajiban kanggo abdi sareng sadayana salaku jalmi. Nyatana pikeun tutulung kanu butuh, tatalang kanu ngarandapan kasesah. Hatur nuhun tina pangdoana ti sadayana, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nangtayungan sareng nyalametkeun urang sadayana. Sehingga sagarupina sing sapamundut ginuluran sapanaja tina kanan pikeun ngalaksanakeun tujuan urang sadayana. Ceuk Rakaseta ka sakabeh nu aya di dinya. Dulur barani atuh gancangna Carita sabada beres guneman Rakaseta amitan ka Pak RT jeung ka sakabeh nu araya di dinya. Wanci sareureuh kolot Rakaseta alias si Gobang geus aya di satengahing lumampahna. Kaayaan di eta tempat sabudeureun poek mardong teu katempo curug-curug acan. Jabat ti kitu jayalaneunna teh anu disorangna teh beuki dieu teh asa beuki jarembet ku kakayon jeung katangkalan lainna anu ngahalangan lengkahna. Sora sato-sato leuweung reang di sarada teu puguh dengekeunana. Geus puguhing ari sora jangkrik jeung gaang mah patemalan jeung baturna. Ari kangaranan di tengah leuweung bari jeung kaayaan ti peuting sajabat ti sora-sora sasatoan teh sora-sora anu teu pararuguh oge kadenge atuh. Bener cek Pak RT tadi cenah di leuweung eta mah anu katelahna leuweung hieum matak betaheun bangsa jin onom caricing di dinya. Anu mana saha pije maeunan anu wani los-los kasup ka dinya mah atuh. Ulah boro peuting dalah beurang oge arang langka aya jalma anu wani asup ka leuweung eta. Ari lain anu gede wawanen jeung mibanda ilmu pangaweruh mah. Jigana jarang kasaba ieu ku jelema leuweung teh. Tatangkalanna oge meuni kajarangotan kieu di. Jaba meuni eueuh pikeun ngaleng-kalengka acan beuki jero teh. Lamun terus kieu wae mah bakali lumampah di jalan teh ah. Puguh matak ini ti peuting oge aing teh hayang sagancangna ngarengsekeun kana ieu pasoalan. Jaba beungeut kiranti kokolebatan wae di Gusti. Nah aya kajadian naon cenanya anu keur karandapan ku kiranti. Ceuk Rakaseta ngomong sorangan. Pirasatna geus kalatih memang geus teu bisa kabohongan deui. Pasti aya naon-naon nu keur tumiba ka wanoja anu saheula ieu teu boleh ngait dina hatena. Sabot keur kitu katempo di hareupeunna sakolebat aya hiji jirim bodas kukuncungan. Kareret ku juru panonna tapi sakit pisan ge terus nyeles deui ka satu kangen tangkal anu gerde di dinya teh. Abong di leuweung di sagala ayanya. Tapikeun bae masing-masing we lah. Aing moal rek ganggu ka sia. Saila sia teh ngagago ka aing. Pokna ngagareneng. Panonna mencrong ka satu kangen tangkal tempat nyelesna jirim anu tadi. Saterusna manehna rarateret ka sakurilingeun eta tempat. Teu kusilila korosak blub. Kadenge sora anu ngorosak jiga anu keur nyuai-nyuaikeun kakayon tatangkalan anu aya di hareupeunana disusul ku sora anu ngageblug jiga sora batu anu ditinggangkeun kana taneuh. Si Gobang teu budu we nepikeun ka ngarenjag reuwas. Sukuna mundur sababaraha lengkah ka tukang. Be, sorana naon bieu teh nya? Moal kitu Bagong anu keur neangan hakaneun mah. Cek si Gobang deui.
Kitu nanti bari ningkatkeun kawaspadaan anak bisi aya anu ngabongohan ka dirina. Dulur barani ari kalayang kolebat ceula gedeg. Di hareupeun Rakaseta aya hiji jirim anu make papakean bodas aya kukuncungan. Ceuk urang Sunda mah pocong cenah eta teh dulur. Bari nyikikik seuri ngomong ka Rakaseta. Aya manusia linglung ka dieu euy. Kitu cenah sorana meunikeun ka ciciri hilan matak soak anu ngadengena pikeun anu borangan mah. Tapi ke Rakaseta mah teu ngarasa sieun atawa soak. Kalawan teu ngejatina tempatna, panonna tetep mencrong ka eta makhluk. Heh, setan nahaon sia teh euy. Disebut pocong, tapi nah aya kokod sia bisa japrang jiga kitu. Biasana cek beja mah apan cenah kokod pocong mah diborogod. Ieu mah kokodna kaluar euy. Bari jeung kukuna ranggoas kitu. Beuh, aduh aing. Di lemur aing mah sedih jurig ge euy ah. Make pakean naon eta teh boeh geus kuleuheu. Jaba pinuh ku getih sangsara karunya teh nasib pocong teh euy ieu mah yeuh. Cing atuh kali-kalinya jadi jurig teh make dasi ke mawa koper ke. Duh, jurig di aing mah meunikeun kape khawatireun kieu. Ceuk Rakaseta. Bari kitu nanti lempeng we jika nu riuk-riuk kasieun. Cacap nyarita kitu. Belesur. Dua leungeunna anu ranggoas teh hampir teu kanyahoan geus nyampe ka hareupeun beungeut Rakaseta. Tapi Rakaseta oge teu geus sayaga atuh teu angalna ge. Hiuk des hus. Aduh ampun manusia ampun. Les atuh eta jirim teh ngaleungit saenggeus tadi dua leungeunna ranggoasna dibantingkeun ku kepretan leungeun kenca Rakaseta. Kurang aja dasar jurig. Disangkana aing bakal sieun meureun. Sasakti-saktina ge bangsa sia moal ngaleuwihan kasaksenan bangsa manusia. Bisa naon ngarasa sakti teh. Nu ngaranna jurig dedamit jeung siluman barakasakan mah ukur becus nying sieunan hungkul. Moal aya nu leuwih mulia batan mangsa manusia. Nyaho deui kuring mah teu niat ganggu ka nu bangsa kaitu teh. Ceuk Rakaseta tungtungna mah jadi kukulutus sorangan. Sajongjongan mah atuh ieu Rakaseta teh teu waka nuluykeun di lengkahna. Sababanena ngarasa capek. Jabaning beuki peuting beuki poek teu aya cahaya bentang-bentang acan. Sabenerna mah lamun teu kahalangan ku tatangkalan mah nya bentang di langit teh keur mejeuna baranang, malah bulan ge aya nemongan. Sanajan ukur sapotong. Tapi da kahalangan teh ku tatangkalan jadina teh poek kacida. Boros si pating peuting dalah ti beurang oge di eta tempat leuweung teh kacida pisan poekna. Moal bener ieu mah dituluykeun oge sajabati jang jalaneunana rarupek ku kakayon teh. Jaba aing ngarasakeun yen jalma anu ngaran Mbah Badawi teh tempatna pasti dijaragaan ku para siluman jeung jurig barakasakan sejenna. Sakumaha anu katingali ku panon batin aing keur basa di imah PRT teh. Leuwih hade aing rek reureuh heula bali nungguan waktu beurang. Heueuh. Aing mah rek meureuh heula. Tuh di ditu aing rek reureuh lah. Pokna ngomong sorangan saterusna mana leumpang muruh hiji batu anu ngajuring kining. Di hareupeunna eta batu teh kataraya batu anu nemprak. Cukup lamun dipake diuk malah dipake sare oge geunaheun kawasna mah. Saenggeus anjog ka deukeut eta batu, gek atuh si gobang teh diuk. Dua sukuna ditanggunjarekeun sabab ngarasa pagal tur cangkeul. Balas ku leumpang anu kawilang jauh jeung lilana nepi ka waktu harita teh. Rek sare heula lah di dieu. Geunaheun sigana. Pokna bari goledag ngagoler. Panonna ku cap kiceup ningali ka luhur.
anu merdong poek tekatara aya cahaya saeutik-eutik acan. Aya setengah jamna Rakaseta ngadon gogoleran di luhur eta batu bari implengan nama terus muser inget wae ka Neng Kiranti. Tapi sanajan dipeureum-peureum oge panonna anggar we teu bisa reup. Anduk nama Kuniang di hudang. Terus ngarapetkeun kadua panonna sila luhureun batu. Dua dampal leungeunna dirapetkeun di hareupeun dadana, panonna dipeureumkeun. Tapi karek oge menang sababaraha jongjonan panonna beunta deui. Terus rarat-rarat ka kenca jeung kakatuhueunana bari pok nyarita. Asa aya nu merhatikeun kana gerak-gerik aing ya. Tapi aing yakin lain manusia. Nyata loba pisan jurig jeung para siluman di leuweung ieu teh duh. Lain ukur beja. Cenah. Jurung kunung manehna nangtung terus leumpang lalaunan muru ka hiji tangkal anu ngarumpuduk jeung tangkalna leuwih ti duaeun beuteung muning atuh. Barang kira-kira 2 lengkah deui ka hareupeun eta tangkal. Manusia linglung. Rek naon sia jor-jor gadieum. Ieu tempat kakawasiaan aing. Dititahku sasia wani-wani asup ka dieu. Ceuk eta hiji jirim anu dedeganana jangkung gede. Tepati katampo beungeut nama sabab ku poek teh. Tapi nu jelas bisa dipastikeun eta jirim teh lain jirim manusia. Sanajan tepati atra oge pikeun Rakaseta mah geus bisa ningali kalawan jelas kana rupa makhluk eta. Anu mana rupana teh pikasieun. Huluna aya tandukan sihungan rangeteng, matana hurung bolotot sagede-gede kalapa tuh ceuk nu bohong mah. Sakujur awakna pinuh ku bulu anu jarocong tur hideung, jaba sareukeut deui katampona teh kitu nu katinggalina ku si Gobang. Ari anjeun saha? Manusia atawa jurig jarian? Aing mah teh dititah ku sasaha. Aing mah ngahaja ka dieu teh rek ngajorag ka tempat saurang manusia anu katelah bah Badawi. Apa teh ajeun di mana tempatna? Temal si Gobang teu leungnaker. Kalaka malik tumanya ka eta makhluk. Euleuh waktosna dulur teu karaosnya parantos seep cag atuh carios dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah manawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun. Undur gantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.